Penting ayeuna erek dendam kasih Neng Gogel. Neng Gogel. Siap Mamang Kodel. Sambut kata. Siapa takut? Aya roda di tatanjakan. Katindihan tangkal jengkol. Aya rangda gogoakan. Katindihan hulu tongkol. Bisaan jawab. Bisaan. Mamang Kodel. Ayeuna giliran menu nanya mama. Sok rek nanya naon. Jawab tata rucingan Mei. Setan-setan naon nu bisa ngangkat motor? Setan naon nu bisa ngangkat motor? Setan dedemit. Lain. Oh no. Genderuwo. Salah. Oh no. Setan naon atuh? Jawabana standar. Eta mah standar, lain setan. Berbalik Neng. Neng Gogel. Iya Mamang Kodel. Rek nanya atuh. Kajian iraha. Gajian masih acan wani datang. Kusabab geus dihadang ku si ibu kontrakan ditambah Dewiku tukang warung katambah ku cicilan motor acan Dewiku kreditan. Proses Lori. Ada sokol. Gol. Kata-kata poe ayeuna gol naon gol? Sudah jatuh tempo. Cicilan. Wih, ketemu Sogol. Lagi berjuang demi wanita. Gol, kata-kata hari ini. Nyumbani bojone wong. Jablay anjing. Yeay. Batur maah liburan teh geus hiling hi. Naha ari Mamang ngan saukur gulang gulang. Mamang aya nu komen titah potong rambut eta saha. Mana? Oh iya. Enya. Pamajikan. Terus Mamang arek potong rambut moal. Erek atulah tempo bengke. Iya tah Neng Gogel. Langsung dipotong rambutna. Ih eta beneran langsung potong rambut. Pedahku takut atau ku bogoh. Bogoh lah. Neng maah curiga boa-boa takut ku pamajikan. Man geus bisa ngabahagiakeun pamajikan acan. Ayeuna cek Mamang mah anu areun ngabahagiakeun pamajikan teh bisa ditempo di jero lomarina heula. Oh nah lumpat ka lomari. Ya heueuh. Tempo coba celana dalam pamajikan, utang pamajikan bisa robek apa henteu. Ayeuna eta bege nu jeroan kitu bege acan kacumponan komodi anu ngabiayan nu lainna. Sok ayeuna mah tempo bae heula ka jero lomari jeroan pamajikan masih aralus apa geus barolong. Tah pikir heula meureun.